نتوسل بالهبابة والبطول المستطابة والنبي ثم صحابة فأسى دعوة حجابا نتوسل بالهبابة والبطول المستطابة والنبي ثم صحابة فأسى دعوة حجابا sok alim biarkan ilmu dosa ageng alit geri paju ayeuna abdi rek janji ngadosa moal deui rek nyieun anu matak nyeri dosa lir hinis nyiksa ati mugi Gusti maparinan kakiatan jisim abadi dina nyepeng iman Islam ku gogoda ieu zaman margi dina ieu zaman seueur pisan kaanehan